Sampurasun, Wilujeng Sumping di Sanggar Seni Cahaya Gumelar, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Kawargi-wargi sadaya, khususnya ka para seniman, ayo orang sami-sami diajar seni karawitan, seni tari, oge kesenian-kesenian Sunda anu sanesna di Sanggar Seni Cahaya Gumelar. Wilujeng Sumping, ayeuna urang cobi tingali ka studio Sanggar Seni Cahaya Gumelar. Tiasa katingali aya gamelan saset, gamelan wayang golek, atanapi sering disebut gamelan selap. Terus aya piala-piala oge, piala-piala kejuaraan anu diraih ku ti Sanggar Cahaya Gumelar, khususnya ti seni tari. Oke, kapal dituna aya gamelan degung, terus aya saset kendang wayang, aya rebab, aya kacapi di pali ditu. Oge aya saset wayang golek. Salian ti tari sareng karawitan di dieu oge aya latihan wayang golek. Janten wayang golek di dia aya saset full sareng anu pernak-pernikna sapertos panah sagala rupa aya di dia kanggo latihan-latihan makarya di Sanggar Seni Cahaya Gumelar. Salian ti urang diajar teori di dia oge urang tiasa langsung main prak-prakanana sareng para ahli, para pakar anu atos onjoy dina gamelana, dina ngadalangna, dina sagala rupi. Tah, ayeuna urang nuju sareng si supir teh. Kalau di Sunda biasanya sok disebatkeun anu nyupiran nayaga teh ku kendang. Tah, janten ayeuna kendang teh diantawisna tiasa nentukeun beat supados si beatna rada ngedangdut kitunya dina genre biasana sok seueur. Tah, di dieu di Sanggar Seni Cahaya Gumelar urang tiasa diajar ngendang dangdut, ngendang pop, ngendang wayang, sagala rupi aya di dieu. Ait. Tah, nu nembe teh abdi rada nyobian rasa kedik ngadalangnya, da abdi mah teu tiasa ngadalang. Di dieu aya wayang Anoman sareng wayang Anggada. Anoman teh wayang monyet bodas, Anggada monyet beureum. Tah, di dieu anu parantos tadi dijelaskeun, di dieu teh seueur wayangna. Tadi ieu diantawisna aya monyet-monyet. Tangke kadituna aya buta-buta, buta gede, buta leutik mun ceuk basa Sunda nama. Tah, kitu. Di dieu ge anu diajar dalang atau seueur anu diantawisna aya anak-anak SD, aya murang kali SMP. Mungkin anu dewasa ge seueur biasa diajar ka dieu. Hayu urang diajar ka dieu. Tah, ayeuna urang lebet ka ruang kostum. Ruang kostum teh nyata tempatna para penampil engke dina waktosna, dina acarana gentos kostumna di dieu. Seueur di kostum-kostum aya kostum pangsi, aya iket, aya sinjang, mangrupa-rupa sinjang, aya blangkon-blangkon, aya topeng, aya kipas-kipas, pernak-pernik sagala rupi. Kanggo tari, kanggo dalang, kanggo sagala rupa di dieu komplit sadayana.
nya rada hapunten we ieu mah rada acak-acakan sakedik margi ieu teh sok dianggo wae enten rada sesah ngaberesanana kitu mohon saking ku seueur-seueurna tah ieu diantawisna aya ieu tah tapi tong awatos da ieu mah ngan kayu kai untuk tah kitu paling di ruang pos tuh. Tah anu nambe kuring lempeng dina jalan tah eta lagu-lagu Sunda wah luar biasa lagu-lagu Sunda jadi abdi nyakal suling tapi kacapina nuju teh aya gitu. Tadi dia enak orang tiasa ninggal di DG pemandanganana luar biasa di Sanggar Seni Cahaya Gumelar hijau-hijau udaranya segar sangat segar cocok untuk inspirasi-inspirasi anu kawilang luar biasa seperti seniman-seniman kan perlu inspirasi-inspirasi untuk memunculkan karya-karya anu luar biasa karya-karya baru karya-karya yang spektakuler bisa disebut spektakuler seperti itu. Tah di dieu oge seueur anu sok latihan unggal dinten hampir tiap dinten aya anu latihan kana degungna aya anu latihan kana wayangna urang cobi tinggalnya sauna nuju aya latihan di lebet teh hayu geura urang cobi urang tinggal tah aya nya anu latihan hayu geura cobi urang tingali naon ieu aya naon ieu cobi aya anu nuju latihan wayang golek ieu teh nu latihan wayang golek teh diantawisna aya anak-anak di sareng dalam sekitar daerah Bekasi sareng anak-anak anu nuju magang di PKL sam di pali ditu oge aya ibu-ibu setempat di Sanggar Seni Purwaloka itu latihan di grup Purwaloka biasa ditinggali itu kan nuju latihan aya nu di ditu aya nuju gambar aya nuju demu rasa palideuna aya nu seperangkat alat gamelan terus palideuna aya nu nuju nyaron saron 1 saron 2 terus ada yang ngerebab kayu rebab wah luar biasa alat gesek dari Sunda penuh dengan cita rasa rasa yang menang gitu si supirnya kenal terus kalau itu aya si ahli samara perkusi oke di dia urang tiasa ningali kumaha sih di pengkerin dalam teh siga kumari wahna tuh aya itu dalam teh anu sakitu riweuhna tuh dia dalam cili di pali ditu aya dalam Albi anu parantos dewasa anu pali ditu itu ge sami diajar wayang dina waktu saya nanti menuju latihan garap sabet wayang golek atau tulutan perangan wayang golek wah tuh cobi kayak orang tinggal ini anu sana semuanya pamit tadi mah rada bang bengbrong ayeuna mah rada kalem sakedik ieu teh nu latihan diri teh sanes wae anak-anak muda sanes wae anu tos biasa latihan tapi oge aya ibu-ibu anu tos rada yusuan nah sepuh-sepuh aya anu main goong aya anu main saron aya anu ngademung aya anu ngajemlong
luar biasa. Luar biasa mantap. Inggris tesumping panutan buah tenan dirakurek jalur janji aspris hujan sore Inggris panutan buah tenan dirakurek jalur kapan kena kanyaan moal kahalang hujan kapan kena mi asih moal kagembang liang ari kapan kena mi heman tumarapna lemutan hari kapan cenah cinta teh lahir tumakan batin kastis hujan sore terus ras ingat baner dan rindu sesebelakan kebuku perasaan.
Pemirsa, ayeuna nuju aya latihan tari jaipongan. Mun tadi makan teh wayang jebret jebrodakan. Ayeuna tadi nyantai heula karena lalajuan kakawian. Ayeuna nuju tari sakan tenan, nuju aya. Alangkah nuju aya anu latihan tari, janten cakatan sareng gamelan sareng ibu-ibu sareng anak-anak. Tuh. Tah ieu teh salah latihan tarian jaipong. Tuh. Jasa katingali pisan di dieu jelasna henteu wae anak-anak muda, henteu wae anak-anak anu nembe diajar gitu, anu tos sepuhna ge aya wae nu di dieu teh. Tuh.
Tah, jantan gitu, ya kekayaan atau latihan rada pacius rasanya, tapi ya kebiasaan memang seperti sekian ini foto, anu makan, tah jadi kesimpulan anak nanti nya nu latihan teh teu wae anu tos senior, anu tos tiasa, tapi oge latihan oge diperlukan kanggo anak-anak muda anu masih kena belajar, anu hoyong belajar, hoyong diajar, pasti ai diajar mah pasti tiasa gitu. Nah segitu Bang Inten anu bisa ditinggalkan kasadayana rencang-rencang, kasadayana warga-warga, kasadayana para seniman di luar sana. Ayo kurang latihan, kasang harus ini caya gumelar.